kadunungan aing baru naksir aing baru lagi ya di mana kaulah ti Astina Raden Panu ti Astina Pino tobat teh eta teh negara beunghar negara bulat beunghar negara Astina teh kapan kaciluka kana ngewu kalau ka Japri ngangin ka koncar mancanegara eta teh negara buru jero baru dipantau kalau jadi ngaima ngajang-ngajang teuing nya mun urang mah aduh perkata kata patah turun tak kata sekal apa tok kalau kemana lu pur kapasitas kata 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 berwaktu kata kata berak apa bang alahna ari agan coba agan biasa gancang gitu amit deh pantasnya eta eta ge jodoh kadunungan aing atuh pasti kamu baca semarata pasti sebenarnya waktu pernah jatuh pakai itu kapur kadapur kan kota sorangan untuk makaji ditahan kuring ayang daang nyai cek saha cek abdi kepret aduh ampun mulih di mana tapi bade angkat ke mana aja ke dupi salirate saha ngarang kaulah Suman atanapi disebat oge Anggandara Sumang tengahnya dua lain dul Sumang tapi ngarang kaulah teh Suman oh mana wite Sumang dul Sumang nya anu ngalagukeun eta geuning Pangandaran kumaha contohan da ingat sepoho deui dengan teu si laut Pangandaran kan gitu nih kan nya mulih ti laulat teh wangsu ti Manura mulih ti Manura Pino nonton Saemara dikersakeun kaula teh ngiringan Saemara kumaha jadi pamilon dikersakeun Dewi Kunti Nalibrata teh kengeng ku kaula kaimplik-implikan Wanojati Mandaraka palai ngiring nyasakan tenane dibantun kakasihna Dewi Madrim oh anu istri anu itu duaan eta teh Kunti leres tobat teh Gusti kembang Suman pangbejakeun jadi nomor 3 gede pangbejakeun abdi lalaga santasan kaduh bojo bulan paduli teuing sana jadi PKP oge paduli teuing mana teh boga pamajikan oge awewe teh aing ningang di suwe nya euy eta ku dewek moal dicandung ku dewek sorangan mungeun nya aya kanu ridu Suman jadi eta Kunti teh beunang ku anjeun leres aduh dupi salir ngarang kola teh Suman ieu atarapi Anggandara tak ieu pun lanceuk kakasina Gandari oh Gandari ngana teh manawi teh Ganda Ciroyom takaula teh salah-salah bade ngiring Saemara ti Plaza Jendar atuh kaporotan anu mawi sedengkeun kaula teh katari kata jika pati-pati kapentang asmara gamaku eta Dewi Kunti Nalibrata ku kagelisanana nya upami priyogi mah ku Dewi Kunti malihan itu ayah hiji Dewi Madrim kitu mangga teh teuing aya dipriyogikeun mah nah cacagan mun kawas kana bonteng mun disejajarkeun jeung duren cicing
ai kitu kumaha ai anjeun priyogi memangga kek kumaha maksudna da tadi kan menang sayembara saha anu bisa ngelehkeun jago sayembara eta bakal ngajodoh putri tayina oge kitu ai priyogi memangga asa kaula eleh heula upami kaula eleh dina harti eta putri kasangakeun eta teh banyol atawa kakara ngadenge dunungan ujung sombong dengekeun naon waktu na sombong tapi ulah direncana tina hate ujugria tapi inget tugas tidu jadi kolot putra Kangjeng Rama teh 3 Kakang Dastarata kaula oge widura sedengkeun karek menang awewe teh 2 nyapan abdi hiji Dudungan aing ninga kutarang aduh ampun mendingan domar menekuk teh sana jadi masih eleh ya eleh malapure meureun eta teh nyaan panu kaula muasalah bener ya tega pati tega ngan sabalikna naon lamun kaula eleh kaula rek mere istri teh 2 ari anjeun tah acek borohkeun dari ngati acek borohkeun belegug lain borok masih ada rahasia ketos nah ari aing ka ambeul gitu ceuli aing punten sanes ketos anu kamu itu teh nyai naonana elek didungan mun kitu ah sok acek borohkeun upama tiasa mawayahna ieu elehan acek teh hoyong pisan bukan salaki kanu meunghar da manahen kage merbakan nuturkeun acek jadi lamun kitu carana padu mangga siap tega sok hayo lanceuk kaula bawa ka nagara astina ku anjeun aduh nuhun ayi cingkeok kedua kana teh cingkeok ke dulur ge nya kubogoh mah kitu teh kubogoh mah kalau berarti bogoh ke salakina bogoh ke majikanana salakina teh diduakeun modal gitu ya lalawara jadi sok cepot nyingkah sok itu acara piwasitan ku abdi mangane ngantosan itu mangga antosan segitu aceng didoakeun sing eleh raji parantu siap sok bade mawa pakarang mangga bade henteu teu naon anu penting oko pegalan pati seren subredan banting binantengan ayo rade siap ayo rade siap mulai pertandingan antawis Pado dengan Suman ayo rade minggu 1 siap